Ya barudak Kumaha je? lah isukan haji rek balanja deui pare ka daerah hilir. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ji itu aya nu perlu disampaikan sadayana khususna ka haji ieu teh. Ji itu aya warga sebenarnya mah ji. Aya pokona prihatin lah ji. Ditingali teh beas teh geus eueuh. Jaba barudakna careuk wae dah yang jajan. Ya, tilu-tiluna meureunnan nya usaha naon bararingung meureunnan kitu ji. Jadinya kitu we lah unggal poena teh kadang-kadang teu mangidahar kitu ji. Nya perlu dibantu ji kana teh ji. Itu maksudna teh ji. Eta saha Andri? Warga urang Ji nya perlu bantuan lah kumaha tah ayeuna lamun ya. nya galang-galang dana atuh ji kumaha we lah kitu maksudna teh. Ari haji mah nya siap palingnya urang Gotong royong lah nya jeung barudak ya. Kira-kira kumaha saranggup teu? Oh sanggup je. Aya ji Kan sesama manusia orang kudu saling bantu gitu je. Sok urang sabaraha we bogana lah. Iya kebenaran ya aduh. Ngan urang ieu aya pangulangan meh kajian je. Kajeun sabaraha we. Hajeun aja suka Haji ge aya saeutik mah. receh sih kajeun. Kajeun lah Ieu ieu. ngapas pesan selembar pangulangan Haji. Punten aja sakit aya. Duh, itu sebenarnya ngomongin rokok itu ji. Sarua. Oh, Kapekeun lah. nya kumaha tuh? Nyamil opo mah. dengan warga Bawa kene. Tah meureun rek tah ieu aya duit saeutik nya wayahna we nya. Eta kira-kirana saha? Ini Anu kieu urang kudu ditulungan teh. Enak gue hadek cekel duit cekel heula ka Andri. Nah, dikeun heula meureun ieu tah gitu. Si punya teman idahar. Pikeun we nya ji nya. Ya heuh bikeun. Si teman idahar. Heeh. Bikin Andri. Nya. Tapi emang saha sih? Eta anu imana sisi walungan cet koneng. Si walungan cek koneng. Lain si Hendrik. Si Hendrik. Memang mana Hendrik? Urang pisan. Mana? Dua enggak, sederhana. Aduh. Hendrik. Tadi goblok eta si Hendrik. parah